Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kuari kaayaan di negara urang teh seperti kieu. Lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan, aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus. Lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun. Aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula. Lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat, kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan. Dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sing ada lain mega konde. Mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi kamanakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah. Malaikat anu mamawa angin, malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing, ieulah angin. Hujan teh kitu heula. Sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomikeun mah heula. Didinya ke aya guludug. Nah, bakal aya kilat ngenyai nyai. Ieu karak hujan mantep. Ieu mah teu puguh teu karu aya hujan. Ditanya aya hujan, ngeribis. Teu jauheun teh budak. Di mamang aya hujan aya gede cenah. Aya guludugan heuh. Teu jauheun teh mah budak. Teu jauheun, wal bejakeun wae ja. Ya, odol-odolan di negara nyin hujan sih. Emang kumaha gitu. Ulah panas teuing we semprot aku hujan. Tembak, sekali nembak sabaraha juta. Hendak kula menanyakeun, hujan aya, guludugan. Kiai. Ya, sia. Rasakeun Gusti. Atuh kos kitu. Pada dasarnya hujan teh kos kitu. Sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna. Urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces di deuleuh di jerona aya sabab. Urang deuk kala wudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal kaluar cai sia. Kudu diputerkeun teh aya sebab heula. Kitu ge hujan. Lamun eta urang nu nyababanana hujan ge sarua. Panjang urang menyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan. Aya tah mah kos kitu. Poe naon nu ngageugeuh poe eta malaikat saha? Kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu? Urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak. Bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun di Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara. Urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sih teh tanya ka ieu. Wow henteu naon henteu. Emang bisa tuh nabi mah bisa. Wali ge bisa datang ka mana tahapanana. Emang kumaha kieu. Urang teh baheula roh teh can make baju. Ngaranna aya di alam lahut. Ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakean alam jabarut. Ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut, alam malaikat kudu make pakaian alam malakut. Ketika ieu di alam malakut dek diturunkeun ka alam mulki, ka alam urang make pakaian alam mulki mah pakaianna jasad, ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu. Ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu, roh aya pakaianna pakaian malaikat. Nah naon cenah teh kiai di jieuna di mana? Di jieuna di Taylor mana sih mah nyaritakeun Taylor.
dek mesen burung sia dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian-pakaian anak urang di alam mulki nyarana ye alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad nyarana ketika urang dek naik ka alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ka alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang dek naik ka alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril gigis teu bisa nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun ampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh ti desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik Masya Allah tidinya mah geus seunu nyaho iwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut ditaekeun ka alam jabarut ditaekeun ka alam lahut sedangkan Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah Kangjeng Nabi teh Rasulullahi uswatun hasanah contoh anu bagus geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa kadinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun lain naik ka luhur langit mebas ka laut modar eta mah tuh kan berarti aya sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia untung aya kene jelema nu kos kararitu nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat ieu rek nyaritakeun eta maksudna oh ono opo malaikat ti mau bener di mah nya ono apa sih nakon-nakon begini malaikat ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak cak malaikatnya naon urusanana atuh sia hujan jeung teu mah urusan pangeran teh mendek nanya bae tapi mah rahasianya ulah dibejakeun ka jelema moal awas ieu mah kan urusan di alam malakut lamun sia turun ke alam jabarut ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang ulah beja moal atuh geus dibere nya ku malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebab nyanana geus bisa ninggalkeun ieu oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi belah dieuna Sayyidina Umar belah dieuna Sayyidina Abu Bakar belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani belah dieuna Syekh Nawawi Tanara belah dieuna Syekh Asnawi Caringin belah dieuna Syekh Daud belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur nu kurang dijarahan diunggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut
aya tuh leuweuh wae tuh hese negara acak-acaka. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah karim. Lamun urang di zahir kuari teh budak mah make pakaian SD, handapna beureum, luhurna putih, merah putih. Budak tah. Kuari di SMP, pakaian SMP, kuari manahanana neuk digawe di desa, make pakaian desa. Kuari neuk digawe di kecamatan, make pakaian gara PNS. Kuari digawe di kabupaten, make pakaian PNS tanggeus lain deui. Kuari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana. Di alam eta ge sarua. Masya Allah karim. Nah, ieu maka jeung tamakeur carita urusan ilmu kawalian. Nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang. Belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang. Ulah ujub, ulah takabur, ulah ria, ulah sumah, ulah hubud dunya, ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi. Micenan eta ge seseleh. Micenan eta teh seseleh lain nalagan. Nu mantak dibagilah di awak urang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul qafi, latifatul aqba, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun. Nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali. Takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna. Lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total, tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang, urang bakal tajalli. Ya Allah, ngomong mangeunah. Kapanggih we jeung bupati dibere duit dilegleg. Iya. Hese dua deket kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna. Jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna, kurang mangayakinkeun moal bisa khusus. Wani disumpah. Heuh sombong cenah kuci. Aing waktu sombong-sombong mah aing mah. Waktu sombong-sombong mah kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna. Kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna. Bisa ngajahokeun. Naon tah? Teu beres kolbuna pagaweanana henteu takholi nya teu miceunan panyakit. Henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus, sifat-sifat anu bagus. Kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak, ai pajak mah kapan haram secara mutlak. Geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dilag-lag ku kiai teuk celi anjing lamun bisa husu. Celi naon anjing. Celi naon ge anjing. Lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua. Mun nyeudeuk diteuk-teuk. Celi anjing bae. Mal bisa hus. Ekstrim. Ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim. Sadunya kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae. Ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah, atuh geus eueuh marahnya nama. Daek tuturkeun teh daek geus. Cak aing haram. Ih, cenah kos kitu mah moal maju teman nagara, ih kos kitu haram, pajukeun ku sia, rodaan ku sia nagara dorong. Aing mah lain dicaritakeun maju, deuk nyaritakeun bersih roh sia. Deuk nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna. Aing ge ngarti. Bolong. Ya ceritakan kebersihan tuh. Ketika orang dibere ke pemerintah cokot dapil bala bagikan ke batu. Ulah didahar. Je, sok urang dahar. Je cenah kiai emang nu kitu henteu meunang. Henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya. Kalian saku aing. Ieu mah carita teh kebersihan. Lamun urang salaman dibere bagikan. Ulai kaduhung. Maka kaduhung amat gede tuh. Malhusu teh basa bae. Maning leg-leg. Cek. Geus. Ayo daya. Kitu kene duit-duit anu urang rada mangmang. Ulah. Dahareun gitu kene. Mulai urang salat ka Allah. Rada ngeunaheun ge. Allah. Nikmat. Tuh, terus beki dipikiran beki ciwit kuari nyaetikeun. Geus bisa kos kitu nyaetikeun, saetik. Urang masok nyaetikeun teh di hareupeun jelema. Lamun dareupeun tamu mah cemi ya sadaharna.
tilu ieu na ge tilu set dekat lelah setik mah cak tabu teh bu hebat amat sama kiai geus zuhud jasa hebat karena dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pamajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong tuh kuari mah boh itu biasa tah eta kan bloon eta kiai geus apa adanya bae gembul-gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareup jelema mah gembul bae batur can nambahnya nombor pareng kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula mah nyambung lidah doang cek atau illah nu boga hikam kula mah nyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga kusyiriyah kula mah nyambung doang sakadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai nang geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing ih engke beda urang lamun oh jahe nya surtil ngaranna filter beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya itu bae teh mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang dimensi zahir awak urang dimensi batin roh dimensi jero qalbu dimensi jerona adalah sir aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tasawufan gene aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadah mantak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain tingkahna ge lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkeun amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari maneuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo neuleuh urang ke perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya nu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset nagara jang rakyat tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam
urang lamun polisi okos di alam luar, polisi mah lain orang Indonesia nya nama orang planet. Urang lamun abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi, antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah. Komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa. Padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang. Kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun, nu salah disalahkeun, tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu, kulantaran lain kos kitu, masyarakat ngadenge pengacara teh geus tabu, masyarakat ngadenge hak hakim teh geus tabu, masyarakat ngadenge jaksa teh geus tabu, geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu. Lain deui teu berkah. Ketika orang ninggalin nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon. Masya Allah menang saminggu hejong eplok kadele ku urang jembar rarasaan hateten nelepas sawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa caina ngemplang telila di pelakan pare hejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian Masya Allah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah dituna aya lele segala aya gabus Masya Allah ningali di solokan-solokan anak ya Karim eta melele rombongan pika-pitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah dituna mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah teu kapelakan kok kula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang tu masalah geus mang ditau ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datangna ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka subur ngaranna pinuh barokah. Ya Allah ya Rabbi mancing cari tanah cek asal diturunkan pancing cabut asal turunkan pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 tuh menang hiji jajan teu berkah teh ngaranna kos kitu tah loba teuing eupan batan menang ieu mah eupan hiji Masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya eupanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso eupanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang masih tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh tug bae kaduh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas dek balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngandongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aja mana ngolosot deui teh kudu bebe jata kos kitu teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya Karim urang jamun nyarita gadog gludug aya deui gludug nya turun deui hujan Masya Allah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajaba-sajabada nu diteu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta
kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simut doang ge simut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebon munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna. Itulah keberkahan. Ayang berkah kos kitu konsepna naon kiai? Ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana? Ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitu henteu lolobana kumaha walakin kadzabur rusul fa aqalnahum bima kanu yaksibun. Tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bada heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran tengah denge ucapan-ucapan ulama atuh faqadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina ku ari ieulah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa. Iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari tadi berkah ke negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan narareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah kuari anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngesi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrik na gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi-eusina mangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu teu berkah ya kuari ya Allah ya Rabbi. Nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararae sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 rupae mejeunana Pakistan kamari 2.500 keur panas wae kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu pae hitung Gusti teu kudu make kalkulator sabaraha ribu Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu pae dah pararae padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 suhu di Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon-naon siksa mah bos gitu. Aya naon eta di India? Nu nyaho. Iwal ti jelema nu nyaho. Atuh heses yang masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah teu perlu kumaha dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh keneh di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh
kula geus boga pilih ngan aidek ngomong besi lu besinya nyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabara ribu datang ka kuari panas pae loba cai pae kan ulah sanawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawau urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama duh lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan kudu ngaji mun teu ngaji pajar ngariung urang udah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malaikeun kunaon eta lantaran tadina dibacaan di doa aya TV bungeun cenah mah ngan deui doang paling ya ieu mah nu mantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh anu ping-ping budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi kunya ana dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabloonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti teh dijawab ku Gusti Allah setan unjukkan ka Gusti Allah Gusti ai pamajikan abdi di mana 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka ai
mentek ketika ya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak juri ge sia nu kumaha lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge juri kiai kitu onam komplotan juri kabeh burung Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alai isin wari istisqa urang geus ngajak saha istisqa deuk ngajak saha pad istisqa we instruksi ti pemerintah bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai Islamun kiai dititah ku camat wajib nurutna camat ditoel instruksi kena tuh ku ari titah parwasa dek istisqa geun kitu heula ulah main jeger-jeger bae puasa heula 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina ieu ulah ilu berangkat ku ari ka lapangan kiaina nu geus ikhlas buka izin ke Allah munding sapi bawa ke lapangan hayam bebek bawa ke ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa kena ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli salatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas. Sia teh teu ngarti sih. Dina kumaha meureun. Sapi. Ditanya ku sapi nu seueur. Momonon panas. Bebek. Panas. Bo kabeh teh cicing panas. Pan Allah memperhatikan busak toh hewan kabeh panas-panasan. Geus urang nama henteu dianggap sebab urang mah korupsi. Sebab urang mah nonton TV so tah anu dianggap mah bebek wek. Cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia. Gusti sabodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan belah pokona mah. Isi nu rek bari deuk istisqa bala embung. Sahabaturna istisqa. Sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan Kangjeng Nabi tah bungah luar biasa datang kan teu bisa balik di masjid hujan tur gebrek bae Kangjeng Nabi mah di masjid ibu Kangjeng Nabi balik babari Kangjeng Nabi teu bisa hujan itu bisa keraat ke hujan keraat balik nyanda ka ieu saminggu hujan bae saminggu turun hujan datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyanda Jumat deui jeung Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti kurang emang atau ambalah ya cak jalan teu kada jalan wajir Kangjeng Nabi langsung ngadoa adek returan hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi Masya Allah nah ieu wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas aya teh ge nutas naon ngaranna istisqa di nelayan di hareupeun nelayan di haharuan ku kiai sama istisqa sih di nelayan itu ibadah ya orang mah mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang bayaran urang mah penting mah istisqa baik itu ganjaran pan teu datang ka maksud mah datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego
Hah, kamari sia. Ngomongnya tahajud sia tuh. Coba ayo. Tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan. Tembung aing menuturkeun usara itu. Embung. Menuk ikhlas tu andieu karak daek. Atuh kiai bae, uai ge embung. Ieu bae konsepna laksanakeun amanuat taqau. Lamun hayang subur turun hujan ge urang kabehan. Di imah masing-masing tingkatkeun iman urang, tingkatkeun takwa urang, lobakeun tadarruk ka Gusti Allah, taubat ka Gusti Allah, penta masing-masing. Gusti abdi butuh cai sok penta sakali dua kali. Ai istisqa teu bisa mamaninga doa bae ngan ieu amanu wattaqau. Bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah. Sakumaha Sayyidina Umar tawasul, sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti. Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat aja cak aing mah henteu mal ka dihujanan. Engke urang makin hari terus engke ge ayat ti Gusti Allah. Masyaallah mantap. Ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun keimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah. Engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit turunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi naorenganan walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama